Fitri tas di mana? Cek, tas di mana? Kali-kali mah kumpul, gaul. Tong cicing wae di imah. Menis sombong pisan. Embung gaul, embung kumpul-kumpul, embung ngerumpi. Hayangna cicing di imah we. Salila wipi masih keneh hurung, di imah aya dahareun, teu kumpul-kumpul ge. Kena naon? Ih, aya gosip cek. Nyaho teu? Teu nyaho, jeung teu hayang nyaho. Ih, cek, aya koperasi anyar, cek rek minjem. Dek atuh, urang butuh keur meuli baju lebaran. Bubar. Kamarana atuh. Nor. Urang atuh geus minjem, pangadatarkeun ka koperasi. Geus pinu, geus teu narima masalah anyar. Nor, sabaraha hutang urang? Tumben cek, kalanya. Nor, ieu karek cair. Utang ece di dia 220. Saeutik geuningan Nor. Nya sakitu. Yeuh, bayar heula we nu 20. Kayak lamun geus bayar salaki urang dibayar nu 200 na. Ayo. Heueuh we lah. Nor, perasaan urang diuk kita tadi di dieu can aya anu meuli-meuli. Matakna cek, urang kesok kesal, anu boga hutang, bung mayar. Waduh, si Nur juga anu nyindir urang. Yoh, meroti. Aya Nur. Naon cek? Utang urang kan geus lunas Nur. Menang meureun lamun urang ngahutang deui. Ya menang atuh cek. Atuh urang deuk ngahutang deui, deuk ngahutang bea 1 kilo, minyak 1,5, daun saparapat, kopi we jeung rokona. Tapi engke cek nungguan 5 bulan deui. Naha? Kan ece boga hutang ka urang geus 5 bulan, karek dibayar kamari. Jadi nganjuk oge engke lamun geus 5 bulan. Karek bisa ngahutang deui. Waduh, atuh kaburu lapar Nur. Atakna ari mayar teh ulah lila-lila teuing ka mang bulan-bulan. Aduh, panas kieu cuaca. Nur. Naon cek? Kasbon heula bea 1 kilo, gas we hiji. Ampura cek, di tahun 2026 mah tidak melayani kasbon. Tong dagang atuh, sakira embung dianjukan mah. Ih, cek nu salah mah, sakirana teu boga duit mah tong balanjang. Nur. Cek Fitri. Meuli minyak saparapat. Yeuh. Cek kumaha sampetan nu kamari teh, abi keur butuh pisan. Cewe atuh Nur, mun dipira duit sakitu ge ditatagi. Yang lumayan atuh cek, sakitu ge 500.000. Kalem we. Engke ge geus aya mah dibayar. Kudu riweuh-riweuh nagih. Sakirana teh sanggup bayar, tong sok unjang-injem. Nyusahkeun batur hirup teh. Jeung tong sok mung ditagih, ai gabdag hutang mah. Ari mung ditagih bayar, da moal matak balansa. Bayar hutang mah jeung ninggalkeun hutang, da moal beunghar. Nu aya oge beki malarat. Nice.